Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dongeng Sasakala Kampung Marongge. Sumangga nyanggakeun, wilujeng ngadangukeun. Di hiji kampung anu ngaranna Babakan, aya 4 putri anu kacida garilisna tur ngabogaan kasakten anu linuhung. Anu cikal ngaranna Nyai Gabug, anu kadua ngaranna Nyai Setayu, anu katilu Nyai Naibah, jeung anu bungsu ngaranna Nyai Naidah. Kusabab kageulisanana eta, loba raja-raja jeung sinatria anu kapincut hayang ngalamar nepi ka ngawinna. Salah sahijina nyaeta Raja Subangkala ti Karajaan Subang. Manehna boga tekad pikeun ngalamar Nyai Gabug. Mangka dina mangsa eta pisan Raja Subangkala marentahkeun patihna pikeun ngalamar ka Kampung Babakan. Lamun nolak culik ku cara paksa, kitu parentahna teh. Dina poe isukna arindit rombongan ti Karajaan Subang ngajugjug ka Kampung Babakan. Aleutan rombongan langsung dipimpin ku Kipatih Karajaan Subangkala. Dina sawatara eta rombongan keur di satengahing lampah. Di Kampung Babakan Nyai Gabug keur tapa brata. Dina tapana manehna dibere nyaho ku Hyang Widi yen aya rombongan anu keur di satengahing jalan anu boga maksud jeung tujuan jahat. Sanggeus nyaho kitu, Nyai Gabug geuwat make kasaktena keur nyieun reka perdaya rombongan ti Karajaan Subang eta. Nyatana sakabeh rombongan ngadadak kacapean jeung sare tibra di hiji wates anu ka Kampung Babakan. Heuleut sababaraha lila sanggeus sakabeh rombongan sarare nya disampeurkeun ku Nyai Gabug tuluy dihudangkeun sakabeh eta rombongan. Harudang maraneh kabeh, di mana jeung aya keperluan naon maraneh datang ke Kampung Babakan? Cenah. Kipatih tuluy nempas bari sinis. Kaula Kipatih ti Karajaan Subangkala pikeun ngalamar hiji putri nu cicing di Kampung Babakan. Anu ngaranna eta putri nyaeta Nyai Gabug. Parentahna lamun lamaran ieu ditolak, eta putri kudu dipaksa jeung diculik ka Subang. Ngadengi jawaban ti Kipatih kitu, Nyai Gabug ngajawab kalawan antep. Kuring putri Nyai Gabug
nu dimaksud eta. Maraneh sarare kusabab ilmu kuring. Maraneh geus boga niat jahat. Ayeuna keneh gerak baralik jeung tepikeun ka raja maraneh. Yen kaula daek narima lamaranana ku hiji syarat. Naon syaratna? Nah anjeun palai seueur emas jeung intan permata. Kaula teu hayang haliah dunya. Kaula ngan menta raja maraneh malikeun kukuk nu dialungkeun ka walungan Cilutung. Lamun raja maraneh bisa nyumponan eta syarat, kaula bakal narima lamaranana. Ceuk Nyai Gabug. Heuleut sababaraha poe datang Raja Subangkala ka kampung Babakan. Anjeuna langsung dibagiakeun ku Nyai Putri Gabug di muara walungan Cilutung jeung Cideres. Anu saterusna eta tempat teh disebut Panyaweyan. Sanggeus sakabehna siap, mangka dialungkeun kukuk ku Nyai Gabug ka tengah-tengah tarikna cai walungan Cilutung. Kanjeng Raja, kukuk ieu rek dibaledogkeun ku kuring meh tuluy kabawa ka hilir. Balikeun kukuk eta ka hareupeun kuring. Ceuk Nyai Gabug. Raja Subangkala langsung ngaluarkeun kasaktena pikeun malikeun eta kukuk nu geus kabawa arus cai walungan nu pohara gedena. Tapi cai walungan ngadon beuki tarik. Nepi ka Raja Subangkala oge teu sanggupeun nahan palidna eta kukuk. Jajaweuheun kamalikeun deui ka hareupeun Nyai Gabug mah. Kukuk antukna jauh ka bawa ku tarikna cai walungan. Ningali kaayaan kitu, Raja Subangkala ngarasa era kasaktena bisa dielehkeun ku hiji wanoja. Kusabab ti kitu tuluy manehna nangtang Nyai Gabug. Sangkan malikeun kukuk nu geus kabawa tarikna cai walungan eta ka hareupeunana. Hei putri, lamun maneh sakti, coba balikeun kukuk nu kabawa ku tarikna cai walungan eta ka hareupeun kaula. Pokna raja. Nyai Gabug tumut parentah Raja Subangkala. Make karembong sakti cinde wulung, manehna bisa malikeun eta kukuk. Kukuk ngabalesat ti hilir meulah tarikna cai walungan. Malahan nepi ka ngajengkang kana cadas anu rata nyarupaan meja tulis di gigireun Raja Subangkala nangtung. Nya tempat eta pisan nu disebut cadas meja. Ayana di Kampung Prunggawul, Desa Bonang. Ti saprak harita oge mimiti disebut istilah pelet atawa ilmu asihan si kukuk mudik ti Kampung Marongge anu antukna disarebut pelet Marongge. Sababaraha poe sanggeusna kajadian eta mimiti sumebar beja yen Raja Subangkala dielehkeun ku Nyai Gabug. Aya hiji raja bugang geureng ti Karajaan Pasir Ipis anu panasaran ti
tina beja eta anu niat ngajajal kasakten Nyai Gabug. Raja Bugang Gereng tuluy ngajukeun tawaran ka Nyai Gabug. Ku Nyai Gabug tawaran Raja Bugang Gereng eta ditarima ku hiji syarat diwakilkeun ka adina Nyai Setayu. Ngalungkeun kukuk akhirna dimimitian. Nyai Setayu dina waktu harita keneh langsung maledogkeun kukuk. Tapi dalah saruana jeung Raja Subangkala, Raja Bugang Gereng ge teu bisa malikeun eta kukuk ka hareupeun Nyai Setayu. Tah eta nu diajukeun ku Nyai Gabug keur ka sing saha wae nu mikahayang ka manehna. Nepi ka antukna taya saurang oge nu sanggup nyumponan eta pisarateun. Ku kanyataan kitu akhirna Nyai Gabug mutuskeun rek mulang ka kampung Babakan. Manehna nyiar patempatan keur tapa. Saindit manehna taya nu nganyahwankeun ku sapangeusik kampung Babakan. Malah adi-adina oge teu aya nu dibere nyaho. Tangtuna ku hal eta jadi tunggara pikeun Nyai Setayu, Naibah jeung Nyai Dahma. Nepi ka hiji mangsa maranehna tiluan boga niat rek neangan lanceukna anu indit henteu amitan. Maranehna indit ngalalana nepi ka hiji peuting. Maranehna nepi ka hiji pasir nu katelah Gunung Hade. Di puncer pasir eta maranehna tiluan manggihan hiji awewe nu keur ngagoler sabab gering. Eta awewe sing horeng Nyai Gabug lanceuk maranehna. Nya geuwat ditangkep we awak Nyai Gabug teh ku maranehna. Teu kungsi lila aya sora gaib. Setayu, Naibah jeung Naidah, lanceuk maraneh bakal cager lamun ngadahar buah laja anu jaradi di ieu pasir. Tuluy diteangan buah laja eta ku Nyai Setayu. Sanggeus ngadahar eta laja ku kalawan kakawasaan Hyang Widi. Nyai Gabug teh cager deui teu sakara-kara. Nah, urang-urang aya di dieu. Saha nu geus nyageurkeun urang? Tanya Nyai Gabug. Darak-dak dicaritakeun sakabeh kajadian nu geus tumiba ku Nyai Setayu. Sanggeus kitu, joal kareunge aya sora gaib deui. Maraneh ulah kaget, kaula nyaeta Haji Putih Jagariksa nu ngawasaan ieu pasir. Hiji mangsa nu bakal datang maraneh bakal tumetep di ieu pasir. Ayeuna jik geura arindit. Sanggeus mireng sora gaib, Nyai Gabug jeung tilu adina antukna marulang ka kampung Babakan. Nya geus pasti sakabeh pangeussi lembur ngabagiakeun maranehna pinuh ku kabungaha. Sanggeus sababaraha bulan dina maleman Jumaah Kaliwon, opat putri adi lanceuk teh arindit jarah ka Gunung Hade. Satepina di eta patempatan maranehna nyieun liang. Meneran luhureun pisan Nyai Gabug waktu ngagoler ti heula
sababaraha waktu ka tukang. Tuluy Nyai Gabug asup kana jero liang eta. Ku adi-adina ditutup eta lobang make rengge sarupaning regang awi haur anu tumuwuh di sabudeureun eta pasir. Sanggeus ti kitu Nyai Gabug ditaringgalkeun ku adi-adina. Kacida lilana Nyai Gabug kakubur dina liang di puncer Gunung Hade teh. Adi-adina ngarasa sarediheun pisan. Kusabab ngarasa geus lila teuing ditinggalkeun lanceukna teh. Nepi ka hiji peuting maranehna arindit tiluan ka Gunung Hade. Anu maksudna rek nempo lanceukna. Satepina di puncer Gunung Hade maranehna kacida ruwaseuna. Kusabab tina liang anu ditutupku rengge dina waktu ka tukang kaluar cahaya nu merong ngempur caang kakoneng-konengan siga ngagurilapna emas. Tuluy maranehna mariksa liang anu ngaluarkeun cahaya nu merong eta. Tetela liang teh kaayaan kosong. Nyai Gabug nukung si asup kana eta liang teh teu katempo ku adi-adina. Kasampak geus leungit. Tisaprak harita eta tempat kawentar ku rahayat nu aya di sabudeureun ku ngaran Merongge. Sajalan jeung lumakuna waktu, ti waktu ka waktu tungtung nama robah jadi Marongge anu asal kecap tina merong jeung kecap rengge. Ayeuna kampung Marongge jadi tempat pikeun jarah. Kalolobaan nu daratang jarah boga maksud supaya gancang menang jodoh atawa tapa keur mibanda elmu pelet si kukuk mudik. Nurutkeun kepercayaan pangeussi lembur di eta patempatan. Bejana nepi ka akhir hirupna opat putri eta teu kungsi rarabi. Wallahu alam. Jag hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.